Sieun ku Kim Jong Un. Tenang, tong sieun. Kita kan punya otak. Kieu dang. Hakim, dek neangan jelema nyulusup ka jero moal mobil. Adang nunggu di luar. Kasih uang jelemana beunang bikeun ka Adang ngabelenyeng. Selamatkan mobil. Adang dipecat ke mobilna jual. Kan di Adang suratna. Oke dang. Mending kitu cek urang mah ayeuna mah. Kunci aya di maneh, surat-surat aya di maneh. Geus we mobil rap culik cara mah jual. Cek Mang Acep mengaruhan ka Mang Adang. Itu lakukan. Nya bener dang, lakukan mending oke. Mang Acep ilmu busukna geus kaluar. Mau masalah. Cek Mang Adang hari tahari wes-wes pisan. Tuluy Mang Hakim nemalan ka Mang Adang. Ini masih bisa diatasi. Bahkan ini sebuah peluang besar ke Adang. Kagok masalah dang, mobilnya jual. Itu Hakim Jong Un. Bener Kim. Terus kumaha Kim? Tugas Adang amankan mobil untuk modal kita bertiga 3A. Bener. Mana Kim kumaha kilo kalemur? Tidak. Hakim Jong Un adek nyusu. Jadi begini, Hakim mau kalemur, tapi tugas Acep mawa orang tua Deni ka dieu sangkan Deni dijemput. Tugas Adang amankan mobil. Nah, Hakim dek nyusup ka jero rumah sakit. Lihat situasi Hadi kumaha, Mirda kumaha, si Uten kumaha. Tujuanana mesti tinggali kumaha kumaneh. Dipencit kumaneh, dihabisin. Hakim dek nyian cara sangkan Pak Hadi tilar dunia. Terus kumaha Hakim? Kan Hakim sok ningali film-film di TV kan loba film-film kejahatan. Itu contoh itu. Bus ke rumah sakit, langsung dor. Jarum sudikna cabut. Atapan contoh. Hakim mencontoh tidinya. Oh, benar. Nah, setelah itu kumaha carana ngadeukeutan Bu Mirda. Sakan Bu Mirda leungit di dunia. Benar. Eta kan si Haji deh nya Kim. Haji nu melotot teh. Haji gampang. Hilang. Benar. Si Uten kumaha si Uten? Itu gak ada harapan. Uten tidak ada harapan. Kalau terbentur kepala itu tidak ada harapan. Pasti tidak ada, Cep. Ikhlaskeun ya, Cep. Ikhlas, aing mah teu naon da. Tujuanna ge da aing mah hayang ngalampiaskeun ka nyiri kapeuring urang ka si Mirda jeung Ti Hadi teh kan. Hayang ngalampiaskeun ka si Uten kitu. Bagus. Siap gerak? Siap. Siap dang. Urang nunggu di mana? Di hareup. Deukeun kunci jeung STNK na ka dieu. Teu katingali ku urang dibikeun jeung henteuna. Ngan Mang Hakim minta STNK jeung kunci ka Mang Adang. Terus kadang ngede ku urang Mang Adang pok cumarita. Tata ieu. Ieu bawa ke mana? Terus urang nunggu di mana urang ieu? Adang nunggu di depan. Mobil ieu bijil, Adang masuk, supir itu keluar. Cus, pergi. Bakal aya jelema nu kitu bakal aya. Dengan uang dang bakar terlaksana semuanya. Uang adalah segalanya. Kan aya modal dina urang ieu. Hakim aya 3 juta. Cep sudah setengah. Adang sudah setengah. Lumayan. Sok silakan. Seorang-seorang pergi ti dieu. Acep turun ti dieu tong ka hareup bijilna ka tukang. Jalan ngeliling. Anu ti isieun ngeuditu kayak mogat angkot di hareup Acep jurujus. Adang ti dieu ka belah kenca. Ke Adang ke belah kenca nunggu di kaluarna mobil ti parkir. Cicing didinya. Siap? Siap. Geus kitu mah buru-buru urang atuh mayar kopi turta urang ini di tempat eta. Tayohna urang geus kahareup pisan mah katingali Mang Acep nu biji ti warung soto eta, jalan tukang uliweun ka belah katuhu nakul jalan nu ti isieun ka belah kidul. Didinya amarah urang gede pisan.
terutama Mang Acep dituturkan ke urang sangkan Mang Acep batal kalemur. Pikiran urang lamun Mang Acep kalemur tayuh nage bakapi masalah henjeng indung bapak. Hariwang ingis ku bisi rempan ku ka hariwang jadi kolot ketempuhan tina kalakuan urang sorangan. Mang Acep keur lempang kepat ngagedi kakidulkeun tur tadi dituturkeun ku urang. Pelabah nu ti iseun tur tan loba tangkal kai buru-buru Mang Acep ku urang ditongtak di tukang. Mang, laguana cagedeung. Naon ai maneh? Ning sia hirup keneh goblok. Cek Mang Acep jeung melong ka urang. Teu ka mana, Mang? Maing we, nami kasar kitu. Nais wani ka aing. Sahan teu wani ka Mang? Dar sia Mang. Dar Mang sok tepikeun ka mana jeung urang si ayeuna. Geus kitu urang masang kuda-kuda atuh. Teu antap parah Mang Acep nonyok na beungeut urang ngagiwar ka belah katuhu. Kiu plos. Tenggelan Mang Acep ngeplos nghakan angin. Geus kitu urang tatan-tatan deui. Kakarege urang tatan-tatan Mang Acep narajang ku suku anu kenca untung pisan atuh. Urang rikat ngagiwar ka belah kenca tur tadi cokot ditongtak sukuna. Hiu brak jebrot. Kubrak Mang Acep ngagubrak kana lemah. Dan tak parah buru-buru disusul ku urang beheung cekek tur teu angana ditekan ku urang ku tuur. Alo, ada sih. Mang Acep roresan. Geus kitu urang kaancegan amarah untuk kawadahan. Tur teu beureup urang ngakan kana beungeut Mang Acep satakar kebek jebrot. Berbay atuh. Tina irungna berbay getih manehanana tur teu buru-buru dilepaskeun. Mang Acep sengkat dalig deug. Manehna da dalig deugan. Urang nongtak ka Mang Acep tur tatuur urang asukan angan Mang Acep. Yuk, urang. Aduh, ampun den lah. Liar. Mang Acep ngaregehkeun mamahna boga panyakit eungap. Tur teh mahna ngaregeh tarik pisan. Geus kitu buru-buru urang ngomong ka Mang Acep, pok urang cumarita. Mang, kadikeun eta loket. Mang Acep tengah jawab, tapi loket buru-buru dicokot ku urang, tur tadi tingali eusina aya duit nu loba pisan jeung nu utamana eta KTP. Maksud tujuan urang nyokot loket Mang Acep eueuh deui hiji keur bukti anu kaduana Mang Acep sakan teu balik ka lemur itu mawa duit mah. Alasya. Dar Mang sok tepikeun ka mana jeung urang si ayeuna. Najan digubuk loket aing sagoblok. Ada eta loket aing. Loket aing.